Mangga mitra diantosan sakedap deui bade ditayangkeun dongeng Sunda ti Mang Anggang henteu pati jauh ti jalan raya ngan kusabab peuting atawa meureun tanjakan mayor teh kabilang tanjakan horor. Jadi kitu kajadianana. Katambah dina kaayaan peuting anu poek jabah hujan kapanan jabar rarasan teh asa jauh murag teh. Dasanya na kusabab kajero leuweung anu galadegan eta teh. Mitra kaum dangu Nyelastri jeung anakna sajongjongan mah taya anu sumarita. Boh anakna kitu deui indungna. Tayohna mah sibuk ku pikiranna sewang-sewangan. Bari dariuk duanana ngadidempes weh. Bari rutret ka sabudeureun. Telila korosak trek bleg-bleg kadenge aya sora nu ngorosak. Disusul ku sora anu pating beletrek. Matak soak teka catur kumasieuna Nyelastri jeung Riki dina waktu harita. Atra pisan sora teh datangna ti tebeh kidul. Kawas nu muru kalebah dinya. Aya nu hirup dina wang-wanganan maranehna. Yen sakedeung deui bakal aya jirimtan katinggalan, tapi karasa ayana asa ringkangan jeung ngadodoho pisan. Dina kaayaan anu samodel kitu Nyelastri beuki nangkep pageuh kadua anakna. Maehna geus pasrah kana naon-naon anu bakal tumiba jeung kadandapan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Lalakon lawas nu katunda urang pedarkeun deui, lalakon lawas nu katunda mugia tenggalangkang jadi kembang kahayang. Sugan aya pulunganeun cokot nu hadena piceun nu gorengna renung jerum basilat nyirat jagat. Mungguh ngalampahan di alam dunia ngan sajorelat. Saban wanci niran budi nyesakeun duriat nu ngancik jeroning getih. Nyaliara jadi adegan nu pageuh nanceb naraga. Nyaliara ka sela-sela hawa kalayan ditungtung hirup tengukur wujud segala lampah nyasar komara. Melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi bonteng. Melak hade bakal jadi hade, melak goreng bakal jadi goreng. Tuna ngaragap wibawa tancep kayon kebojiro diri kacing cirihi. Mangga mitra urang kawitan bae dongengna. Prung ah. Mitra kaum dangu. Tapi kasieun Nyelastri jadi punah sapada harita. Kusabab baranggok jirim anu anyar datang teh tetela Kang Ilham. Bari setengah lumpat nyamperkeun kalebah dinya. Kang Ilham ngarontok anak jeung pamajikanana ngucap syukur masih bisa ditepungkeun deui. Bari dina hate bunga tapi ngandung prihatin. Nyelastri sukuna ti palitek cingirna rampung
Riki budak panggedena tarang nasoeh sirahna baloboran getih anu geus garing alatan tidagor kana batu basa tigulitik labuh. Kitu deui ningali Rani anu geus genteul kabulusan. Teu naon budak mah, tapi barared awakna teh. Ayeuna kumaha Kang? Urang kedah kumaha? Cek Nyi Lastri bari ngalas. Pugu akong oge bingung las. Rek neangan jalan tapi sidik teka tempo di jero leuweung jama poek lain perkara gampang. Cek Kang Ilham. Anu bingung. Kumaha atuh Kang? Nyi Lastri tumanya deui. Ngan samemeh Kang Ilham nembalan henteu disangka ti anggalna anak gorobas teh aya nu ngagorobas bari sesegor grok sesegrok. Riki ngeleper bakat ku soak merenggeuh kitu Nyi Lastri geuwat nangkep pageuh Rani. Sedangkeun Kang Ilham tatan-tatan bisi aya nanaon anu ngabahayakeun ka anak katut pamajikanana. Sarerea rutret ka sabudeureun nitenan jeung waspada kana naon anu bakal datang. Tapi sajongjongan mah sora teh teu kadenge deui. Oh, alhamdulillah tah. Tos daya. Cek Kang Ilham bari ngarenghap jero. Akang itu ayah. Ayah Bagong. Cek Nyi Lastri tutunjuk ka tebeh kidul. Kanu rungkun breh katingali ku sararea Bagong gede mitra sayaga arek nyuluduk ka kulawarga manehna. Nempo kaayaan anu samodel kitu kabehanana reuwas lain di kieuna. Bingung pipetaeun Kang Ilham muterkeun otak dina waktu anu singkat. Gog Kang Ilham cingogo tuluy rutret ka sabudeureunana. Sugan aya alat atawa kai naon bae anu sakirana bisa dipake ngayonan amarah Bagong leuweung nu kawas keur ngagigila. Mitra kaum dangu gep Kang Ilham kana tangkal kai sagede pigeulang anu geus rungkad aya kana sameterna jung nangtung deui lalaunan. Las, mun ceuk akang lumpat ka hade barudak bisi leupas. Cek Kang Ilham nyarita lalaunan. Nyi Lastri ukur unggek terus ngais Rani ku sabelah sedengkeun Rudi dicekelan pageuh pisan. Grok segrok Bagong leuweung teh sesegrok bari siap nyeluduk. Katingali ngahegak siga anu kaganggu ku ayana kulawarga Kang Ilham dina waktu harita. Oh, lumpat. Cek Kang Ilham ngajorowok waktu nempos si Bagong nyeluduk. Atuh beretak Nyi Lastri lumpat satakar kebek, Riki satengah digusur. Sedengkeun Kang Ilham ngababuk-babukeun kai dipake neunggelan Bagong anu ngabuk. Neunggelan Bagong anu ngamuk. Habek segrok bangkieung Kang Ilham kadorong ku tanagana sorangan. Waktu ngababukan kai teh kulit Bagong anu teu as jeung kandel matak mental waktu kai dibabukeun. Nu antuk nama Kang Ilham jogol jeung Bagong. Tapi kangaranan tenaga manusia. Kurosana amukan Bagong dina waktu harita cangkeng Kang Ilham kagadil ku sihungna. Seak cereb. Aduh. Kang Ilham ngajorowok nahan kanyeri. Akang.
Madengi salakina anu ngagoak Nyi Lastri ngarandeg tina lumpatna. Gilak malikeun awakna bari melong ka salakina. Mitra kaum dangu Bagong anu ngamuk beki rosa. Ayeuna geus siap-siap deui siap arek nyuludu. Nyi Lastri anu nempokeun bet asa teu merean sieun jeung inggih salaki perlaya ku Bagong. Cag budak diecagkeun tuluy rutret neangan paneunggel. Tapi barang Nyi Lastri arek cingogo Bagong malik kalebah manehna. Segrok siga anu arek ngarah ka manehna. Atuh antara sieun jeung soak Nyi Lastri nyekelan paneunggel leungeun ngaleper ngadeg-deg sedengkeun Bagong geus nyang hareup ka manehna. Mitra kaum dangu, Kang Ilham anu nyaksian asa temikeun lamun anak jeung pamajikan kudu cilaka alatan di suluduk Bagong. Atuh jeleng Kang Ilham luncat celek weh tumpak kana tonggong Bagong. Lumpat las, lumpat salametkeun barudak lumpat. Cek Kang Ilham ngajorowok bari ngajaga kasaimbangan badana. Mempertahankeun tetep dina luhur awak Bagong. Akang. Nyi Lastri ngajerit pon kitu deui anak-anakna. Sasambat kanu jadi bapak nu keur aya dina bahaya. Bapak. Riki jeung Rani sadeurik. Mitra kaum dangu kawas koboy nu keur naek kuda. Suku Kang Ilham ditangkodkeun kana beteung Bagong, dicapitkeun satakar kabak ngarah teu kapangpengkeun. Sedengkeun leungeun kencak atuhuna dibelitkeun kana beuheung Bagong. Kang Ilham terus gogorowokan sangka Nyi Lastri mawa budak ninggalkeun eta patempatan. Najan hate berat Nyi Lastri ngajewang deui Rani bari nungtun Riki lumpat sakalumpat lampet ninggalkeun salakina. Cipanon Nyi Lastri murubut teras inget kasalaki. Kitu deui Riki jeung Rani sakapeung malika tukang bari angger awah riwi. Mitra kaum dangu, kocapkeun Kang Ilham jorowok mehna ngajorowok ditujukeun ka Bagong nu keur ditumpakanana. Bago sia. Aing moal mikeun lamun sia nyilakakeun anak jeung pamajikan aing, kajian sia nu paeh hayeuna. Cek Kang Ilham bari terus naplok dina tonggong Bagong. Bagong adug-adugan tetejeh ngagadil-gadilkeun sihungna. Nyuruduk ka ditu ka dieu. Kak Kang Ilham ngadengkek Bagong make tanaga sapinuhna. Teu malire kana kanyeri dina cangkengna. Sanajan getih terus merabai keluar, soloyong Bagong teh sosoloyongan beakeun napas alatan dipengke ku Kang Ilham. Kitu deui tenaga Kang Ilham geus mimiti leuseuh. Nu antukna koleweng awak Kang Ilham kapangpengkeun gebrug weh murag tina tonggong Bagong. Bagong anu tadi ngamuk ngarasa eleh barang awak Kang Ilham murag. Si Bagong susurudu kana rungkun arek kabur. Kang Ilham nangkarak bengkang bari leungeun kencak nyekelan cangkeng anu marabai ngaluarkeun getih.
Les Kang Ilham teling mayehna kapiuhan deui anu kadua kalina teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu kocapkeun Nyelastri anu keur lumpat tepuguh arah. Henteu sadar budak kabawa leuwih jero asup kaleuweung. Kedebut Nyelastri labuh ti kojot kana akar kai. Riki milu labuh pon kitu deui Rani anu ngajleng ka hareup. "Mama," cek Riki anu milu labuh. Bari dina kaayaan leuleus Nyelastri ngarawu deui Rani anu ceurik bari ngomong nyeri. Ningali adina ceurik, Riki milu ceurik. Cepat tuh gelis ulah nangis cep. Cek Nyelastri. "Oyong uih cenah mama, oyong ka bapa nyeri," kitu cek Rani budak umur 3 tahun. Bari nyepengan sirahna. Mitra kaum dangu budak terus ngarenghik ceurik bari rutret kanu poek siga aya nu dipikasieun. Riki anu milu ceurik dadak sakala langsung repeh. Gorobas aya sora tinu poek gogorobasan. Cengungung kadenge sora anjing babaung. Nyelastri buru-buru ngabekem baham Rani sangkan ulah nyoara. Kitu deui Riki langsung repeh bari ngadedengkeun sora nu araraneh ngadeuketan indungna. Nyelastri muter kasaban madhab. Red ka kenca, red ka katuhu. Panempo beuki diseukeutkeun ka hareup. Budak siga anu surti kana kaayaan. Duanana repeh taya anu nyoara. Barang gajeleng aya nu ngagajeleng tiluanana meh ngarenjag. Teuing satu leuweung, teuing jurig, ujug-ujug ngagajeleng terus ngajangelek pikasieunun. Panon semuhurung katambah di kaayaan poek. Riki ngayak-yak terus eta jirim teh ringkangan. Riki tipe perekatnya kalan leungeun indung. Eta jirim ngaharib-harib jirim genderewo. Nyelastri nangkep kedua anakna pageuh pisan. Inggis kubisi eta jurig anu kumanehna disangka satu leuweung teh terus nyerang ka dirina. Gep Nyelastri nyokot paneunggel tuluy taki-taki. Trila jeleng gorobas jurig genderewo ngagajeleng tuluy ngagorobas leungit teuing ka mana. Ninggalkeun eta patempatan. Meureun ngadon ngaliwat wungkul. Syukur alhamdulillah masih keneh ditangtayungan ku Gusti Allah. Cek Nyelastri jero hatena.
Mitra kaum dangu sanggeus eta jirim genderuwo ngaleres leungit bari tengah bahayakeun mah rada longsong oge hatena. Wanci beuki ngagayuh ka janari leutik. Kaayaan di leuweung beuki poek ku halimun. Cahya bulan geus teu katembong saeutik-eutik acan. Pon kitu deui bentang panempo ngan saukur memeteran. Dina kaayaan anu samodel kitu Nyi Lastri teu bisa ngebat jauh. Hatena inget bae ka salakina anu teuing kumaha nasibna. Budak geus gareunteul kabulusan. Balas ku hawa anu bekitis nyalecep asup mabes kana tulang sandi. Rani humarurung siga anu galengging paranas tiris meureun rieut sirahna. Tapi Nyi Lastri teu bisa majar kumaha. Ngan saukur bisa nanangkep budak bari nungguan wanci beurang. Mitra kaum dangu sedengkeun Kang Ilham mitra anu kapiuhan alatan tarung jeung bagong. Harita teh geus sadar terus nguniang hudang. Awak katambias ku cai hujan anu nyalangkrung di dadang daunan. Sajongjongan mah teu walakaya ngan saukur bisa muringis nahan kanyari. Tatu mah tatu menikunya nyautan lain ceuk bohong. Cangkeng anu gudawang ku siung bagong rada loba ngaluarkeun getih. Kang Ilham sosolontodan lempangna bari nyakalan tatu anu lumayan parna. Mapai-mapai leuweung sugan jeung sugan tapak lacak anak jeung pamajikan bisa katuturkeun. Mitra kaum dangu Kang Ilham motongkeun kai leutik pikeun dijadikeun itu sangkan lempangna rada katahan. Satengah rumpul rampa manehna nuturkeun tapak anak pamajikanana. Tina nengetan jujukutan jeung eurih anu parotong balas katincakan. Ngira-ngira kamana inditna anak jeung pamajikan. Ya Allah, bismillah, ya Allah, salamatkan anak pamajikan kuring, ya Allah. Astagfirullah. Mending jadi kieu ieu teh. Teu nyana rek cilaka. Sekang Ilham. Tapi teu waleh ngadoa. Teureun saparat lampah miharep ditang tayungan ku Gusti Allah. Pikeun manehna sakulawarga. Duh, ma hampura. Cenah kaduhung dicaram-caram ku indungna kudu jadi kolot ulah balik maka sawae balik udah pagawean. Akhirna cilaka di jalan. Mitra kaum dangu telila hawar-hawar kadeunge sora anu marurung. Barang didenge-dengekeun kalayan imet ditelik-telik lebah mana datangna sora. Palebah kidul Sidik sora anakna nu bungsu. Sidik ieu mah sora Sirani. Alhamdulillah ya Allah atas masihan pituduh.
Cekang Ilham beri ngucap syukur dina jero hatena. Nu dituturkeun ku doa atuh guda giru manehna kundang itu barang jol kadinya sontak ngareuwaskeun Nyelastri katut anak-anakna. Tapi teu lila kituna teh sabab apal anu datang teh Kang Ilham. Tapi barang Nyelastri ngareret kana tatu salakina, kacida reuasna manehna teh asa teu tega. Akang, kunaon itu ieu teh? Cek Nyelastri. Oh, kon bae kon, akang teu kunaon. Anu penting Lastri jeung budak salamat. Kon saheulaanan mah urang cicing heula we di dieu. Oh, aduh. Akang moal naon, Kang? Moal. Kemun rada beurang, karek urang lempang sugan babari ningali jalan. Cek Kang Ilham bari gek diuk nyarande. Aduh, cenah kana tangkal Albasiah aduh ngajar ulang. Mitra kaum dangu kaayaan di jero leuweung eta kumatak aneh. Kusabab sakapeung hujan, sakabeung raat. Siga anu ngalelewe kaayaan Kang Ilham jeung kulawargana dina mangsa harita. Sora monyet ti kaanggangan atrapisan kadenge, malahan sora meong anu cacakar nambahan kakeung. Eta meureun disebut meong sisi teh. Kang Ilham katut kulawargana ngan saukur bisa ngadoa. Sajongjongan mah kabehanana hep-hep, sangkan ulah ngagerwahkeun satu leuweung. Nah atuh mitra, dina kaayaan anu samodel kitu Nyelastri calangap bari nyarita pegat-pegat arap-ap eureup-eup bari leungeun katuhu curugna tutunjuk ka hareupeun maranehna. Itu Cenah bari ngagibrig. naon? Cek Kang Ilham nanya. Kang Ilham gigisik panon sababaraha kali laju neuteup ka hareup nuturkeun curug pamajikanana. Karasa awakna ngelaper ngadegdeg, sakedapan mah teh nu nyawara atuh mitra. Sarerea olohok mata simeuteun barang nempo adegan kajadian nu aya di hareupeunana. Awak ngagebrig punduk kukurayeun, kawasna riki oge sarua, da salila-lila teu lemek. Adirina duka teuing kumaha rarasaanana, da masih leutik keneh. Manganggang oge henteu uninga. Telilana atuh ana cungungung teh sada anjing babaung beuki ngarosaan kawas anu gadeuketan. Kaayaan alam nu ramang-ramang poek, caang saukur ku cahaya bentang nu kieu geus baranang. Beuki nambahan kakeung maranehanana dina mangsa harita. Telila kadenge sora anu nyegor bari jeung katembong burudul weh aya nu bari sabrulan kawas dina dongeng ditema ku sora gegerungan. Sora ngorok lir munding keur dipencit sesegro geus kitu nu baris teh ngaliwat ka palebah dinya. Tuluy muru ka jero leuweung nu baris teh make pakaian tentara lengkap jeung sapatuna aya kana 10 urangna bari marawa senjata. Kang Ilham sapiri umping ayak-yak teu mangga bulia. Mitra kaum dangu nu jadi anehna deui bet kawas dina dongeng. Anu bari sabrulan teh teu baroga sirah, getihna ulaweran, malah aya nu ngajingjing sirahna sorangan sagala. Kawasna dongeng keung ngawasa kaayaan Kang Ilham oge Nyelastri katut anakna dina waktu harita.
Menang sajongjongan mah ngan ngabarada buai, telemek tenyarek. Tapi lila-lila kakara karasa, awak kabulusan, beteng karasa lapar. Tapi tadi palire anu penting dina waktu harita bisa salamet oge geus cukup. Las, siga geus janari gede ieu teh. Hayu urang neangan jalan balik ka hade budak. Cek Kang Ilham. Mohon Kang, mohon. Cek Nyi Lastri bade gep ngaisrani. Iki tiasa apa iki? Pokna deui ka Riki. Biasa mah. Tembak Riki. Mitra tapi tekuhan teu mitra. Barang arek ngalengkah gubrag Kang Ilham ngagubrag. Awakna tekuat cengkat ajan. Sakujur badan karasa nyeri malah mah tatuna marabai deui. Akang. Cek Nyi Lastri hariwang. Oh, aduh. Sok yang budak we ti heula. Aduh, teangan jalan. Kemun aya jalma minta tulung. Walon Kang Ilham nitah indit. Moal Kang, moal. Abdi mah moal ninggalkeun Akang dina kaayaan kieu, moal. Cek Nyi Lastri bari ngecageun Rani. Teuing sabarah lila duana napa keukeuh. Tangtuna Kang Ilham saking kunyah ke anak pamajikan. Tapi tungtung namah ngelehan daek ayeuna Nyi Lastri nyangkeh Kang Ilham. Sedengkeun Riki ngakodrani sakabehanana lempang mapai leuweung dina wanci janari leutik lumampah sakaparan-paran bangun anu teu nyaho jalan. Mitra kaum dangu telila kadenge hawar-hawar sora adan subuh. Teuing ti palebah lembur anu mana ngadenge kitu pok Nyi Lastri ngomong ka salakina. Akang. Eta sora adan subuh, Kang. Cek Nyi Lastri katangan bunga. Oh, nyalas. Berarti orang tegas deket ka lemburan. Tembal Kang Ilham. Mohon Kang, hati-hati Kang. Cek Nyi Lastri rewas. Basa Kang Ilham arek labuh deui. Mitra kaum dangu hiji kulawarga anu menang musibah dina waktu harita asa menang nyawa deui. Sumanget anu ampir peunggas ngadadak ayaan deui. Kuraungna sora adan anu patembalan. Sajajalan Kang Ilham Nyi Lastri katut kadua anakna maraca sholawat Nabi menta disalametkeun ka Gusti Allah anu ngusik malikeun urang. Innama amruhu ida arada syai'an ayyakulalahu kun payakun. Mitra antukna Kang Ilham katut kulawargana anjog ka kebon stroberi jeung bawang beureum anu di kebonan ku para patani. Katempo oge di dinya geus nyampak dua jelema keur tunggon kebon. Nyi Lastri tulung-tulungan ka jelema anu kabeneran aya di tengah kebon keur nyarap dariuk dina saung awi. Pas pisan jam genep isuk-isuk harita teh. Geus pasti aya sababaraha urang anu geus di karebon. Nu antukna mah mitra singkat ieu carita. Kang Ilham pada moro
Raong ditanya aya naon cenah kunaon pada nulungan ku di kebon. Jelastri jeung anak-anakna dirawatan dibere cai haneut dibere dahareun sedengkeun Kang Ilham langsung dibawa ka puskesmas nu teu jauh ti wewengkon Ciwidey. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat.